Mun kamari mah mais tahu tah aya nama arek mais daging. Halo assalamualaikum baraya ya satacana urang mais daging urang ngagolakeun heula cai dina citel. Ieu teh bapa budak geus ngaramban ti kebon dia cenah menang daun gedang saeutik urang kulub urang jieun seupan atuh urang kulub urang dijadikeun lalap kebetulan we ieu teh mending geus heubeul teu ngopi hehejoan. Nakeun lamun geus ngopi lalaban anu hehejoan teh sok ngeunah kana beuteungna teh. Jeung isuk-isuk teh sok lancar ka WC teh nya da meureunnan aya serat-serat. Bari nungguan lalabna asak urang nyieun samara keur pais daging tea. Bumbuna mah sederhana aya koneng, bawang bodas, bawang beureum, muncang, pedes nya ditambahan we masako jeung uyah saeutik. Udek we tepikeun ka halus. Tah lamun geus halus kieu mah nya urang tageunkeun we si wajan mungilna urang pake numis bumbu anu tadi geus diludeuk. Ieu teh poho deui nya teu make salam. Da tadi teh poho deui henteu ngobrolkeun ka bapa budak teh titah ngalas salam. Padahal mah di kebon si mamah teh sok ngegegedeg eta teh salam teh. Hanjakal we tadi teh poho tapikeun we lah nya saaya-aya we nu penting mah ngeunah. Tuh ayeuna tumisna geus asak urang abuskeun heula hayamna sakedeung. Aya campur we si bumbuna tah tambahan we surawung ngarah seungit. Geus asup kabeh mah urang aduk-aduk we tepikeun ka rata. Anggeusna diaduk-aduk nya ayeuna urang abuskeun kana daun pisang atawa daun cau. Tah lamun geus dibungkus saperti kieu mah kade poho diseumatan ameh pageuh. Geus make seumat kieu mah yeuh nya urang tageunkeun we si panci kukusna. Biasa we nya abi mah make andalan panci kukus ieu da tereh lamun ayeuna kulkas kukus teh. Tina 1/2 kilo daging teh jadi 5 bungkus. Geus asup kana panci mah yeuh urang tutupan we keun we lah urang diantep tepikeun ka asak. Tah ayeuna urang kana seupan tuh seupanna ge geus hipu. Tah urang jahit we pindahkeun kana rantang. Ieu teh sok resep nya hipu kana batang-batangna da abi mah sok resep kana batang-batangna teh sok hipu ngeunah henteu pait. Geuningan pais oge geus asak tuh urang abuskeun we kana piring. Ceuk abi ge kana panci ieu mah tereh nya tereh asakna jadi tuh teu nungguan lila ge geus asak we. Geus asak seupan geus asak kari neangan keur sambeleunana sakieu heula baraya.